Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala mu'alifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Naam bener lama waro'ahuma ngan yundabu disunatkeun naon al wudu min masinahwil anati tina nyabak saumpamana bulu bauk wabatinil aliyati sareng jerona birit wal unsaya ini sareng dua siki zakar wasarin sareng bulu nabata anu jadi ieu sya'run pauko zakarin dina saluhureun zakar wa asli pahdin sareng nyabak puhu na pingping walam sisogirotin sareng nyabak budak awe nu leutik keneh wa amrodin sareng nyabak budak lalaki anu deukeut kana baleg wa abroso sareng nyabak jalma anu boga panyakit corob wa yahudiyin sareng bangsa Yahudi wa min nahwi pasdin sareng tina saumpamana dicetrak wa nadrin sareng ningali bisyahwatin kalawan syahwat walau ila mahromin jeung sanajan ningali ka mahram wa talapudin sareng ngomong bimaksiatin kana maksiat wa godobin sareng nalika ambek wa hamli maitin sareng ngagotong mayit wa masihi sareng nyabak mayit wa qasiduprin sareng ngeuretan kuku wa syaribin sareng kumis wa hal kirosihi sareng nyukuran buuk sirahna jalma. Maksudna mah dina sabada nyukuran gitu, dina sabada ngeuretan kuku, sabada ngurud kumis, tah sunah nyatana wudu. Wa kharaja sareng kaluar bi adamin ku kecap adami naon parjul bahimati parjina sato. Idla yustaha karana henteu dipikahayang itu parjul bahimah. Wa min sama maka tina kulantaran itu la yustaha. Jaza mangka menang naon anda ningali ilaihi kana parjul bahimah bibatni kafin ku dampaleungeun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhanana man masa parjahu man ari sahajal masa etanya bak man parjahu kana parji na man wa piriwayatin sareng dina hiji riwayat mah lapadna teh man masa zakaron man ari sahajal masa etanya bak man zakaron kana zakar pal yatawaddo maka kudu wudu man wa batnul kapi sareng ari dampaleungeun huwa eta ari batnul kapi teh batnul rohataini eta beuteungna dampal dua leungeun wa batnul asabi'i sareng beuteungna pirang-pirang ramo wal munharifu sareng anu condong ilaihima kana rohatain indan tibakihima dina nalika dikepeulkeunana rohatain ma'ayasiri tahamulin sarta saeutikna neken atanapi ngadedetkeun duna ruusil asabi'i lain tungtung pirang-pirang ramo wa masareng perkara bainaha nu aya di antara asabi wa harpil kapi sareng gigir dampaleungeun warobi wa sareng ari anu kaopatna tina arba'ah talakoy basyaratair zakarin eta tepung dua kulit lalaki wa unsa sareng awewe walau bila syahwatin jeung sanajan kalawan teu make syahwat wa in kana jeung sanajan bukti saha aduhuma salah sayidina zakar jeung unsa mukrohan eta anu dipaksa au mayitan atawa mayit lakin layan kudu tatapina henteu batal naon wuduul mayiti wuduna mayit wal muradu sareng ari anu dimaksud bil basyarati ku basyarah huna di dieu dina ieu masalah goiru sya'ri eta lianti rambut wasini sareng huntu wadupri sareng kuku qala ngadauh Syaihuna Ibnu Hajar al-Haytami wa ghairu batinil aini sareng salianti jero panon wa dzalika sareng ari itu warobi wa hatalaqai basyaratai zakarin wa unsa liqaulihi ta'ala eta karana dauhan Allah subhanahu wa ta'ala ayatna awla mastumun nisaa awla mastum atawa nyabak aranjeun kabeh anisa ka pirang-pirang awewe ayla mastum tegasna nyabak aranjeun kabeh walau syaka sareng lamun mangmang mutawaddi jalma anu wudu halma lama sahu sarun hal naha ma ari perkara lama sa anu antel hukana ma sya'run eta teh buuk
au basyaratun atanapi kulit lam yantakid mangka teu narima batal wudu kama law waqa'at saperti yen lamun tumiba naon yaduhu pananganna mutawaddi ala basyaratin kana kulit layak lamu anu henteu terang itu mutawaddi ahia naha ari itu basyaroh kulit basyaratu rajulin eta kulit lalaki awi imroatin atanapi kulit awewe au syaka atau mamang mutawaddi halamasa nah nyabak mutawaddi mahroman ka mahramna au ajnabiyatan atanapi ka istri nu sejen waqala sadang ada usaha syaihuna fi syarhil ubabi dina sarah kitab ubab kana lapan lawalau ahbarahu adlun walau ahbaru sadang lamun ngabejaan hukam mutawaddi saha adlun jalma anu adil bilam siha kana nyabakna ajnabiyah lahu ka mutawaddi au binahwi khurujirihin atanapi ku saumpama kaluarna angin minhu ti mutawaddi fi hali naumihi dina tingkah sarena mutawaddi mumakinan halna anu netepkeun kana biritna wajaba mangka wajib alaika mutawaddi naun ala ahdu nyokot biqaulihi kana omonganana adil biki barin sarta geus gede pihima di itu zakar sareng unsa pala naqdo mangka henteu batal eta maujud bitalaqihima ku antalna zakar jeung unsa ma'asigorin sarta leutik keneh pihima dina itu zakar jeung unsa au fi ahadihima atanapi di salah sahijina zakar sareng unsa lintifa imadonnati syahwati karena sepi tempat sangkaan syahwat wal muradu sareng ari anu dimaksud bidisigori ku lapadi sigor anu masih leutik keneh man eta jalmi budak layus taha anu teu dipikahayang itu man urpan cek urup goliban dina golibna la talaqi basyarataihima henteu batal paantel dua kulit zakar jeung unsa ma mahromiatin sarta sifat mahram bainahuma di antara zakar jeung unsa binasabin ku sabab nasab au rodoin atawa sasusu au muso harotin atanapi sabab mitoha lintifa imadonati syahwati karena henteu bukti tempat lintifa imadonati syahwati karena sepi tempat panyangkana syahwat walau istabahat jeung lamun saliru saha mahromuhu mahromna mutawaddi bi ajnabiyatin kana pirang-pirang istri deungeun-deungeun bi ajnabiyatin sarta pirang-pirang istri nu deungeun-deungeun mahsuratin anu karingkes kabeh palama satuluy nyabak mutawaddi wahidatan kahiji istri minhunna ti itu mahsurat lam yantakid maka teu narima batal itu wudu wa kada sareng eta nya kitu deui mahsurat sakitu deui nya kitu di saperti mahsurat bi ghairi mahsuratin kalawan salianti istri mahsurat anu karingkes alal aujahi nurutkeun kaul mu'tamad wala yartapiu sareng henteu leungit naon yakin wuduin yakin wudu au hadasin atawa hadas bidon nididihi kalawan nyangka sabalikna yakin wala bisyakin sareng henteu kumangmang pihi dina did al mafhumi anu dipaham bil aula ku anu leuwih utama payakudu maka nyokot mutawaddi bil yakini kana anu yakin istishaban karana ngalanggengkeun lahu kana yakin khotimatun ari ieu eta hiji panungtungan yahrumu haram bil hadasi ku sabab hadas leutik naon salatun salat wa tawafun sareng tawaf wa sujudun sareng sujud wa hamlu mashapin sareng mawa mashab wa mas sareng perkara kutiba anu ditulis ma lidar si Qur'anin karana ngadres Qur'an atanapi pikeun ngadres Qur'an walau bado ayatin jeung sanajan sebagian ayat kalauhin sapertikeun papan wal ibratu sareng ari anu diitung fikos di dirosati dina maksud ngadres wa tabaruki sareng ngalap berkah bihalatil kitabati eta kalawan tingkah keur nulis duna mah henteu perkara badaha anu tetep madina sabadana kitabah wabil katibi sareng kalawan anu nulis li nafsihi pikeun dirina katib aw li ghairihi atawa pikeun lianti katib tabaruan karena tabaru gawe karena Allah wa illa jeung lamun teu tabaruan pa amiruhu maka ari anu diitung eta anu marentah ka katib lahamluhu henteu haram mawa ana mushaf mamatain sarta banda
wal mushafu sareng ari mashab wal mushafu sareng halna ari mushaf ghairu maksudin eta anu teu dimaksud bil hamli kalawan mawa wa masuwarokihi sareng haram nyabak lembaran mushaf walau lil bayati jeung sanajan eta warok teh anu walau lil bayadi jeung sanajan bobodasna tegasna mah nu teu aya tulisanana aw nahwi dorpin atanapi saumpama wadahna uida anu dicawiskeun dorpun lahu pikeun mushaf wa huwa halna ari mushafna pihi eta tetep dina dorfun laqal buwarokihi henteu haram ngabulak-balik lembaran mushaf biudin kukai idalam yatasil di mana-mana henteu narima pisah itu warok alaihi kana ud wala ma tafsirin jeung henteu sarta tafsir zada anu tambah tafsir wala ihtimal jeung sanajan ihtimal wala yumna jeung teu dicegah ulah dicegah saha sobiun budak mumayizun anu mumayiz muhdisun anu hadas walau junuban jeung sanajan junub hamla wa masanahwi mushafin kana mawa sareng nyabak saumpamana mushaf li hajati ta'alumi karena mika butuh pikeun diajarna sobi wa darsihi sareng ngadaresna sobi wa wasilatihima sareng pelantaraan ta'alum sareng darsuh kahamlihi sapertikeun mawana mushaf lil maktabi kana tempat nulis wal ityani sareng ngadatangkeun bihi kana mushaf lil muallimi ka muallim kanu ngajar li yu'allima supaya yen ngawurukan muallim hu kasobi minhu tina mushaf wa yahrumu sareng haram naon tamkinul ghairil mumayyizi ngongangkeun ka budak anu can tamyiz min nahwi mushafin tina saumpamana mushaf walau ba'du ayatin jeung sanajan sebagian ayat wa kitabatuhu sareng haram nulisna mushaf bil ajamiyati ku bahasa ajam bahasa salianti Arab wa wad'u nahwi dirhamin sareng neundeun saumpamana dirham pi maktubihi dina tulisan mushaf wa ilmin syar'iyyin sareng ilmu syara wa kana sareng eta nya kitu diharam ja'luhu ari ngajadikeunana nahwu dirhamin bayana awrokihi di antara pirang-pirang lembaranna mushaf hilapan halna anu nyulayaan li syaihina ka guru urang sadayana Ibnu Hajar wa tamzikuhu sareng haram nyosoehna atanapi nyoehkeunana mushaf abasan atas dasar atanapi karena heureuy-heureuyan wa bal umma sareng neureuyna perkara kutiba anu ditulis itu mushaf alaihi luhureun ma la syurbu mahwihi henteu haram nginum leburanana mushaf wa madurijli sareng haram deui manjangkeun suku tegasna mah ngalonjorkeun suku lil mushafi kana mushaf malam yakun salagi teu bukti itu mushaf ala murtapiin eta aya di tempat anu luhur wa yusanu sareng disunatkeun naon alqiyamu nangtung lahu karana mushaf kal alimi sapertikeun jalma nu alim bal aula barika ari mushaf eta leuwih utama wa yukrahu sareng dimakruhkeun naon harkuma ngadurukna perkara kutiba anu ditulis itu mushaf alaihi luhureun ma ila ligor dina wisyanatin kecuali karena tujuan saumpama ngaraksa pagosluhu mangka ari ngumbah nama kutiba aula eta leuwih utama minhu tinimbang harku wayah rumu sareng haram bil janabati ku sabab junub naon al muksu cicing pil masjid di masjid wa qiraatul qur'ani sareng maca Quran biqasdi kalawan maksud Quran walau ba'du ayatin jeung sanajan sebagian ayat bihaisu yusmi'u kusakira-kira mere nguping itu jalma nu junub benapsahu kana dirina jalma nu junub walau sabian jeung sanajan budak ilapan halna anu nyulayaan lima kana perkara abta anu parantos matwakeun bi kana masa Nawawi Imam Nawawi wa bi nahwi haidin jeung kusab saumpamana haid wa bi nahwi haidin jeung kusab saumpamana haid labi huruji tolkin henteu kalawan kaluar getih maksudna tolkin teh getih nyeri ngajuru naon salatun salat wa qiraatun sareng maca Quran wa saumun sareng puasa wajibu sareng wajib non qadauhu ngodoanana saum la salatu henteu salat bal yahrum barik taharam non qadauha ngodoanana salat alal aujahi nurutkeun qaul mu'tamad wa taharatu saniyatu sareng ari susuci anu kadua al guslu eta adus
huwa ari guslu lugotan cuk lugot sayalanul mai eta ngocorkeunana cai ala syai'i kana hiji perkara wasaraan sareng ari ngaran adu ceuk sarate sayalanuhu eta ngocorkeunana maun ala jamil badani kana sadayana badan biniati kalawan niat wala yajibu sareng teu wajib itu guslu adus pauron dina pada harita wain aso sareng sanajan maksiat itu si jalma bisa babi ku sababna guslu bihilapi najin kalawan beda jeung najis aso anu maksiat jalma bisa babi ku sababna najis wala syaru sareng ari kaul anu leuwih masyhur fi kalamil fuqaha'i dina cariosanan ahli fikih dommu ghainihi eta ngadomahkeun gina lapad guslu tegasna dibaca guslu lakinil fatu tapi ari fathah dibaca patah dibaca goslu absaw eta leuwih pasehat wa bidomiha sareng kalawan domahna ghin mustarikun eta reurejengan eta anu reurejengan bainal fi'li di antara pagawean adus wa ma'il gusli sareng cai adus mujibuhu ari pirang-pirang anu ngawajibkeun mujibuhu ari anu ngawajibkeun kana guslu kana adus arbaatun eta ya opat ahaduha ari salah sahijina arba'ah khuruju manihi eta kaluar cai manina jalma awalan dina mimitina wa yurapu sareng dikanyahokeun mani bi ahadi khawasihi ku salah sahiji pirang-pirang katangtuan mani asalasi anu tilu mintaladudin tina ngarasa ngeunah bihurujihi ku sabab kaluarna mani au tadafukin atanapi ngagejrot aurihi ajinin atanapi bau adonan roti rotban halna keur baseuh wa bayati baidin jeung bau bobodas nog japan halna keur garing fa in fakidat mangkala mun teu aya naon hadil khawasu naon hadil khawasu ieu pirang-pirang katangtuan palagusla maka teu wajib adus eta maujud naam bener palaguslangan lausaka lamun mangmang si jalma pisain dina hiji perkara amaniun nah eta mani huwa arise au madhiun atanapi madhi tahayaro mangka pilih-pilih we si jalma walau bi tasyahi jeung sanajan kalawan milih ku kahayang sorangan pa insya mangka lamun karep si jalma ja'ala tah ngajadikeun si jalma hukana sy manian kana mani waqtasala sareng adus itu jalma au madian atanapi kana madhi wa gosala sareng ngumbah jalma hukana syai wa tawaddoa sareng wudu itu jalma wa tawaddoa sareng wudu eta jalma walau ro'a jeung lamun ningali si jalma manian kana mani mujabbipan anu garing pinahwi saubihi dina saumpama pakeana jalma lazima maka wajib buka jalma naun al guslu adus wa ada tukuli sholatin sareng ngabalikan sakabeh salat tayakona anu ngayakinkeun jalma hakana salat ba'dahu dina sabadana law ro'a manian malam yahtamil salagi henteu ihtimal naon konuh kabuktianan itu mani min ghairi eta tisalianti jalma wasaniha sareng ari anu kaduana tina arba'ah duhulu hasapatin eta ngasupkeunana hasapah au qadriha atanapi kira-kirana hasapah min faqidiha tina anu eueuhna hasapah walau kanat jeung sanajan bukti hasapah min dzakarin maktuin eta tina zakar anu ditektek au min bahimatin atanapi tina zakarna sato au maitin atana mayit parjan kana parji kubulan tegas nama kubul au duburon atanapi dubur walau libahimatin jeung sanajan kana parji sato kan samakatin sapertikeun lauk cai au maitin atau mayit walayu adu sareng teu dibalikan deui naon gosluhu adusna mayit lin kita itaklifihi karana narima pegat kataklifna itu mayit wasali suha sareng ari anu katiluna tina arba'ah haidun eta head ai in kita tegas nama pegatna head atanapi eureuna head wahwa sareng ari head damun eta getih yahruju anu kaluar ieu dam min aqsarahimil mar'ati tina puhu atanapi tungtung rahim awewe fi auqatin mahsusatin dina pirang-pirang waktu anu ditangtukeun wa aqallu sini sareng ari pangsaeutikna umurna head tis usinina eta 8 tahun
eta salapan pirang-pirang tahun komariatan anu bangsa komariah aistikmaluha tegasna mah sampurnana tisu sinin naam bener bieu akolusinhi tisu sinin ngan inroat lamun ningali itu mar'ah hukana dam qabla tamamiha dina sameme sampurnana tisu sinin bidun nisit tata asyara kalawan kurang tina 16 naonana yauman poena bahwa mangka ari tu dam haidun eta getih haid wa qaluhu sareng ari pangsaeutikna haid yaumun eta sapoe wa lailatun sareng sapeuting wa aksaruhu sareng ari kalolobaanana haid khamsata asyara eta 15 naonana yauman poena ka qalit tuhrin sapertikeun pangsaeutikna suci bainal haidotaini di antara dua haid wayah rumu sarang haram bihi ku sabab haid naon ma perkara yahrumu anu haram ieu emak bil janabati ku sabab junub wa mubasyaratu ma sareng paantel kulitna perkara sareng ngantelanana perkara baina suratiha nu aya di antara bujalna mar'ah waruk batiha sareng tuurna mar'ah wakila sareng diucapkeun naon layah rumu teu haram naon goirul wati salianti wati jima wah taro sareng milih kana itu layah rumu goirul wati sa Nawawi Imam Nawawi fi tahqiq dina kitab tahqiq li hobari muslimin karena aya hadis muslim isna'u kullasyai'in isna'u kudu migawe aranjeun kabeh kullasyai'in kana saban-saban perkara ila nikah kecuali jima wa dan qata'a sareng saumpama sareng di mana-mana pegat naon damu hagetihna mar'ah hala maksudna getih hedna itu mar'ah halak mangka halal lah ka itu mar'ah qoblal gusli sampai adus naun saumun puasa lawatun henteu halal wati jima hilapan halna anu nyulayan lima kana perkara bahasa anu parantos ngabahas kana ma saha al alamatu jalmi anu seueur ilmun al Jalalus Suyuti tegas nama Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu warobi uha sarang ari anu kaopatna tina itu arbaah nipasun eta nipas ain kita unhu tegas nama pegatna nipas wahwa sarang ari nipas damu haidin eta getih haid mustamiun anu kumpul yakhruju anu kaluar dam ba'da firagi jami rohimi dina sabada kosongna sakabeh rohim sakabehna rahim wa qalu sareng ari pangsaeutikna nipas lahadotun eta sakecret wa golibuhu sareng ari galibna nipas arbauna eta 40 nanana yauman poena wa aksaruhu sareng ari kalolobaanana nipas situna eta 60 naonana yauman poena wa yahrumu sareng haram bihi ku sabab nipas naon ma perkara yahrumu anu haram ieu emak bil haidi ku sabab haid wayajibu sareng wajib naon al-ghuslu adus aidon deui biwiladatin ku ngalahirkeun walau bila balalin jeung sanajan kalawan henteu baseuh henteu aya babaseuh maksud wa ilqa'i alaqatin sareng sabab ngaluarkeunana getih kimpel wa mudghatin sareng daging kimpel wa bi mauti muslimin jeung ku sabab mautna jalma Islam ghairi syahidin anu henteu maut syahid